Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng santan para siswa sadaya, wilujeng patepandai di channel iHealthStyle. Ya. Dina kesempatan ieu Bapak baris ngabahas ngeunaan mandu acara. Tapi satu acana kumaha daramang? Alhamdulillah upami damang manya ya eta pisan nu Bapak dipiharap mudah-mudahan sadayana sehat sarta aya dina panangtayungan Allah salamina. Amin ya rabbal alamin. Nu kadua Bapak bade wanti-wanti ya. Ingat jaga 5M. M nu kahiji mengurangi mobilitas. Ya, jadi ulah loba ka mana-mana ya. M nu kadua menjaga jarak. Ya, jadi setiap papangih jeung babaturan jaga jarak. M nu katilu nyaeta ya, menghindari kerumunan. Jadi lamun aya kerumunan hindari ya. M nu kaopat nyata menggunakan masker ya, make masker salamina ya. Malah mun tiasa mah aya nama 2 maskerna ya. Bisi tembus ya. M nu terakhir nyata mencuci tangan ya. Ini biasa lamun kapepet bisa orang bawa hand sanitizer ya. Tapi nu paling pokok nyata mencuci tangan di air yang mengalir ya. Ya. Mangga ayeuna orang ngawitan kana materi nu bade dipedar nyata ngeunaan mandu acara ya, atau dina bahasa Indonesia mah sok disebut MC ya, atau pembawa acara MC atau Master of Ceremony ya. Nah aya bedana apa jeung biantara sabenerna mah nu ngaranna MC teh sarua biantara keneh ya. Ngan aya perbentenan sakedik ya, upami MC mah ngatur jalan acara. Jadi hidup jadi pemimpin di acara kudu kumaha nanya eta MC tugasna. Nah hari biantara mah nepikeun hiji materi jadi aya jejer anu disampaikeun eta ngeunaan bedana MC jeung biantara biasa. Nah boh dina biantara atau jadi MC duana lagi sarua aya bagian-bagianana. Biasana dina biantara aya bagian salam bubuka, aya eusi, aya panutup, aya salam panutup. Nah dina MC oge sarua itu ya, aya bubuka, aya salam bubuka, aya eusi, aya salam, aya panutup jeung aya salam panutup. Ngan bedana dina MC mah eusi teh lain materi, tapi eusi teh ngatur ngatur acara, eta disebut ngatur acara ya. Ini orang sebutkan bagian-bagian dina mandu acara. Nu kahiji eta salam bubuka. Salam bubuka bisa ku ngan assalamualaikum bisa ya, salam sejahtera lamun di umum ya, atawa nu sanesna ya eta bisa dipake ya, atau dina basa Sunda ya sampurasun ya. Jadi kumaha kondisi anu aya di hareupeun urang ya. Maka doa enak bisa misalnya innal hamdalillah usolli wa mawala asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ayuhal hadirun. Nah, salajengna mangga telah teraskeun ya. Nah, anu kadua aya disebut bubuka. Bubuka biasanya ucap pangwilujeng ucapan hormat. Nah, misalnya ka Bapak Ibu anu hadir di patempatan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kubu. Tuh dugi ka misalnya nu hadirna nu leuwih luhur. Biasanya nu luhur lah sebutkeun nanya. Jadi pejabat tulan pikahanap tapi lain jangan beda-beda ya. Sok sanajan lepat teh masalah nu penting mah aya ucapan anu pangwilujengna ya, eta disebut bubuka ya. Nah upami dina eusi MC biasanya mulai ngatur acara. Ti mimiti ngaruntui acara dan tina bubuka disambung kanu ngatur acara. Contohnya misalnya mangga ka Bapak Ketua DKM ayeuna dihaturanan Bapak Jubaidi Sam kanggo kapayun nyanggakeun kanggo pidatona pangbubuka ya. Eta misalnya contoh bubuka dina ngatur MC ya. Salajengna ngatur deui salajengna ya. Itu disebut eusi dina MC ya. Ayeuna yang disebut oge panutup. Nah panutup mah misalnya alhamdulillah acara demi acara tos rengse ya. Mudah-mudahan ya acara teh aya manfaatna ya, kasadaya anu hadir tisuklakna tisiklukna sim kuring haturkeun nuhun kana kasumpinganana. Mudah-mudahan kasumpinganana jantenkeun ibadah ka urang sadayana. Nah eta salah sahiji
panutup dina jadi MC. Ya salajengna salam panutup. Salam panutup tiasaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta salah sahiji susunan dina MC. Ya, salajengna aya disebat teknik supaya orang jadi MC anu sukses. Nah, kumaha ya? Nah, Bapak ngabagi jadi 10 rumus. 10 rumus. Nah, disingkat. Nah, disingkatna jadi KKG TPKG, TPKG. Ini aya singkatannya. Karena naon? Karena nu kahiji nyata komunikatif. Kanu kadua nyata kreatif. KKG na nyata naon? Good looking. Euna naon? Ekspresi. Ekspresina. Terus L na naon? L na luwes. H humoris, KKG T PKG jeung T na naon? Teknik vokal, KKG T PKG P na naon? Percaya diri. K na naon? Kamampuh dina basa. KKG T PKG PKG. G na golden voice. Jadi 10 gampangnya. Apa kenana sok dicoba diulangi di hidup. KKG ti PKG. Kana naon? Leres ya. Kahiji deui naon? Bagus. Salajengna sampai 10. Nah, ini orang medar ngeunaan hiji-hiji eta pengertian tina 10 resep sukses jadi MC ya. Jadi nyata tadi naon? Ya. Komunikatif. Nah, nu dimaksud komunikatif di dia pinter nyarita. Pinter cara nyarita lain artinya pinter berjilat lidah ya, tapi pinter nyarita di dia pinter ngatur susunan kalimat ya, pinter ngatur runtut bahasa, tapi pinter nyarita. Jadi santai lain berjilat lidah gitu ya, tapi pinter nyarita ya. Karena kedua nyata kreatif. Kreatif nan inovatif. Jadi MC selalu mencari hal-hal yang inovatif, yang baru. Jadi lamun bisa bahasa slang, kebenaran pemuda ya pakai bahasa slang. Lamun orang jeung bahasa hormat, jeung kolot-kolot atau jeung para pejabat pakai bahasa pejabat. Nah, ini kreatif ya, kreatif menciptakan sesuatu yang baru ya. Jadi mencari bahasa-bahasa yang disukai ya, dipikaresep ya. Salajengna yang disebut kakak geuleuh G. G di dia good looking. Nah, apa good looking? Good looking itu sebenarnya bukan pengertian tampilan wajahnya bagus, cantik, ganteng, bukan ya. Dalam pengertian di sini good looking itu enak didengarnya ya. Jadi kalau kita berbicara itu kelihatannya enak ya. Dilihatnya enak, tidak banyak gerakan yang tidak jelas, misalnya ngeletah gitu ya, atau nyagapan irung, nyagapan celi, nyagapan irung, ngusapan rambut. Nah, itu hal-hal yang tidak enak dilihat. Nah, banyak gerakan yang tidak sesuai itu biasanya tidak akan kelihatan good looking ya. Salajengna kakak geuleuh ekspresi. Ekspresi. Jadi ekspresi dina wajah oge kudu alus ya, hidup kudu mineng latihan dina cermin ya, kumaha ekspresi jalma anu keur sedih, nu gembira ya. Jadi ketika kita akan nanti menghadapi banyak orang dengan berbicara yang dengan ekspresi akan banyak mempengaruhi ya. Selanjutnya L teh luwes. Nah, luwes itu fleksibel ya. Jadi lamun kayak orang dina MC, orang kudu bisa fleksibel ya. Sabab nu disang harapan ku urang teh banyak karakter, loba beda-beda ya. Jadi lamun kabeneran orang yang harapan anu sepuh, orang kudu bisa nyarita nu bahasa sepuh. Lamun kabeneran bedak marah ya bisa bahasa ngora. Itu luwes. Jadi bisa menyesuaikan dengan cepat ya, spontanitas menyesuaikan. Itu disebut luwes ya. Salajengna H na tadinya humoris. Teheran lamun zaman ayeuna MC loba dicokot tina stand up comedy. Karena memang
MC diperlukan nu humoris. Jadi bisa ngambil hal-hal sifatnya pikaseriun, humor dan sebagainya. Sehingga si audien teh teu bosen ya, teu bosen. Itu fungsi lamun orang bisa humor. Salajengna aya disebut teh. Teh di dia naon? Nah, teh di dia nyata teknik vokal ya. Teknik vokal sih kumaha emang kudu dilatih vokal ya, harus dilatih ya. Nu ngaranna vokal teh harus dilatih. Jadi supaya orang dina ngucapkeun teh jelas ya. Perlu latihan teknik vokal. A na jelas, B na jelas ya. Eces tur jelas eta disebut teknik vokal. Ya mah aya biasana latihan pengucapan lamun di teater biasa latihan teknik vokal. Kumaha ngucapkeun vokal A, B, C dan sebagainya ya. Salajengna aya nu disebut PKG. Yang P tadi ya singkatannya P nu tadi teh P singkatan. P teh percaya diri. Self confident bahasa keren nama self confident ya, percaya diri. Seorang MC rasa percaya diri itu modal utama. Ya. Jadi hese ya lamun hayang jadi MC percaya dirina kurang halus ya. Pak, gimana menumbuhkan kepercayaan diri? Ya banyak ya. Misalnya orang loba diajar maca, loba dengan penguruh dengan penguruh atau dengan pengetahuan yang pelajari, rasa percaya diri itu akan tumbuh terus. Jadi rasa percaya diri bisa timbul kalau pengetahuan kita luas. Nah, bagaimana pengetahuan luas ya kita belajar. Tuh. Selanjutnya adalah KKPKG. Karena naon? Kemampuan berbahasa, mengolah berbahasa ya. Seorang MC tentu ya bahasanya harus bagus ya, struktur kalimatnya harus bagus ya, mengungkapkan sesuatu tuh harus jelas ya. Jangan sampai seorang MC tidak menguasai bahasa yang digunakan ya. Misalnya kalau lamun hidup mandu acara bahasa Sunda harus digeluti ya, itu teknisnya. Kalau kita ingin jadi MC yang sukses ya, bahasa yang akan kita gunakan nanti ketika jadi mandu acara itu harus digeluti, harus diperdalam ya. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Sunda, mau bahasa Indonesia, semuanya sama. Malah keahlian bahasa sekarang bisa menghasilkan uang ya. Kamu tidak percaya, silahkan lajangkeun ya. Kumaha Pikinaki bisa jadi viewerna jutaan? Nah, salah saya di kelebihan Pikinaki nyata pandai menguasai bahasa. Kemampuannya dalam menguasai bahasa. Dia pandai bahasa Rusia, biasa pandai bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia ya. Nah, itu salah satu aset buat kita ya. Jadi jangan malu belajar bahasa apa saja ya. Jadi jangan malu belajar bahasa apa aja. Karena nanti akan kalian rasakan nikmatnya bisa berbahasa ya, apapun bahasa itu ya. Jadi jangan sampai malu belajar suatu bahasa ya, apapun bahasanya. Suatu saat akan jadi rezeki kamu ya. Lihat Pikinaki, kemampuannya berbahasa Rusia, kemampuan berbahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Dia bisa menyedot pemirsa ya sampai jutaan ya. Apapun profesinya nanti yang namanya bahasa itu akan penting bagi kalian ya. Jadi pergi pisan keur mampu bakal hirup urang eta ngeunaan tadi kemampuan bahasa. Nu terakhir nyata G. Naon IGT? Golden Voice. Ya, Golden Voice. Lamun penyiar radio biasana mengusahakan kaluarna suara teh bagus. Malah aya nu sampai di make alat echo dan sebagainya. Ya, eta salah sahiji cara supaya suara urang teh golden voice, suara emas. Jadi nu keluar teh jelas, atrat najan untuk kudu dijanjian sebenarnya ya. Setiap orang punya ciri khas bahasanya, vokalnya, semua orang punya ciri khas ya. Jadi setiap orang bisa mengeluarkan suara emas, punya ciri khas. Yang terpenting suara yang dikeluarkan itu nyaring, jelas dan bisa dipahami oleh pemirsa. Itu saja ya. Ada 10 tadi, jangan lupa ya, bisa dipakai rumus ya. KK geuleuh ti PKG ya, KK geuleuh ti PKG. Karena komunikatif, kreatif, terus G na golden voice tadi good looking ya,
nu enak ekspresina L na luwes ya. Teras H-na tadi nu H-na nyata humoris ya. Teras T-na tadi non tadi T-na tuh teknik vokal ya, teknik vokalna salajengna ya P. P-na naon percaya diri, self confident. Karena non tadi kemampuan berbahasa nu bikin kita tadi ya. Nu terakhir gena neta golden voice ya, golden voice. Nah, eta 10 ya, 10 bisa disingkat ya. Nah, silakan oleh kalian di rumah diingat-ingat ya, 10 rumus tadi ya. Nah, sakitu meureun materi nu ti Bapak didugikeun ya. Jadi aya 2 kompetensi nanti nu akan diujikan ya, kompetensi kemampuan pengetahuan, nu kedua kompetensi kemampuan keterampilan. Dina keterampilan, dina pengetahuan anak hidup nangke kudu bisa nyebutkan tadi ya 10 tadi. Bisa mere contoh bubuka, salam bubuka eusi dina mandu acara, bisa ngadefinisikeun ngeunaan pengertian tina mandu acara. Eta anu bare diteskeun. Bentuk tesnya kumaha? Biasa Google formulir ya, pilihan ganda. Mangga dieussingke di Google formulir dihandap ya, soalnya bisa 10 bisa 15 ya. Salajengna keterampilanana, keterampilan nama aya dina buku atau anu tadi disebutkan Bapak, ieu maca bae ya, maca direkam audio kirim ya, maca rekam audio kirim. Cukup ya sakitu ya. Mun sakitu mudah-mudahan ieu materi teh aya manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.